bararosen. Cek. Kecek. Kecek. Hei, Ya. Kenaon? iya orang tinggal di panen nih di dua aja tegablet duit. Atuh lain kecilnya meni asa kaleungnya tanya karasa poe. Mana namanya duit? Eta si Sarko. Oh, Biasa. mending biasana isuk-isuk teh jam 5 atau jam 6 teh geus gogorowokan. Tiu. Anu eueuh sarkau teh. Meni asa kaleungnya tanya Kebetulan teh kumahanya. Teu bisa ngulang-ngulang. Urang teh ieu lain teh nya akan jadi dulu lain naon da atuh kumaha urang teh enak kamauan manehanana hayang nuturkeun salaki cenah. Heuh da eta salakina atuh nih teu eueuh. Aing mun aing mah ieu geus tinggalkeun nya nah hati kudu manehna kudu pengorbanan ka ieu mah kudu panggil langsung sok. Kemarin da nempok budak meureun ayeuna ke budak kumaha mun nanyakeun bapana. Leuwih karunya enak lamun neangan bapana panggih henteu di teh meureunan. Kalau sugan we atuh panggih keceuan. Mudah-mudahan atuh cing kapanggih langsung teu kukurilingan heula. Apa salahna mun maneh Malaysia daerah Batur. Heeh. Patin keur naonnya ayeuna nya geus nepi acan. Acan mun atuh da jauh meureunan. Pernah bus kene. Ya Allah, Sarkom anu cing salamet di jalanan. Heeh, cing salamet keun atuh. Bantuan sih atuh sih mana sih yang mencalan sih urang. Ada teh Sarkom tadi sukere poho urang teh eueuh jelema teh. Kalau dia buru heula heueuh di dieu Oh, urang teh ngus kata si Sarkom lu ingat sekolah teh kan eueuh si Sarkom teh. heueuh di dieu urang melong ka imahna nih asal nyeredet kana hate teh kecil si Ita watir. Pangmula budakna eta, budakna teh udah sekolah kene leutik kene dari karek sekolah sabaraha eta teh? Geus kenur, geus kenur. Teu atuh. Henteu budak manehnya. Kemana enak? Kemana? Aktivitas naon maneh? Heueuh. Emang ya asa can mudik maneh kadeuleut teh? Naon keuceung geus di pantai urang mah. Kiraha. Basa mangkuk geus 2 poe geus lebaran, urang teh ka pantai ieu ka Meni sisi laut. jempling, meni eueuh beja-beja hawar-hawar meni teu ngajak ka aing. Heueuh atuh kan ngahaja ieu nih. Kitu maneh mah nya. Mung kailuan kudu leuwur. Lain muka iluan mobilna pinu. Sawae jeung rombongan mana ai maneh? Keluarga urang sih itu salaki. Salaki, balik salaki. Henteu balik mangan heueuh cenah mere duit we jang ujug cenah ka parantei ka sisi laut. Rame sia kojo ieu bawa eta mah Pantai mana maneh? Urang can pernah dincek pantai kumaha rasana eta? ganyut. Ganyut. Garut. Nah, iya, heueuh Ganyut, eta. Aya pantai di dieu. Aya kojo kalega pisan ieu. Mah eta rasana can cenah mah cenah cai laut teh tangsel. Heueuh. Asli. Heueuh urang mawa. Mun Sing aing. cedek ieu ngasaan? Aing mah lamun ka itu mawa sangu we aing mah satepak cai lagi cai lautan ame teu deungeunah meureunna nya. Heueuh sia keuceuk asin aya pabalatak ieu. Manya ai maneh. Bener. Nah, lain mawa ka dieu sia teh atuh nih. Cuma ajak urang ka pantai teh ka pantai. Heeh, sisi laut. Ajak urang sia teh meuli aing ge bakal mayan kamere duit. Heeh, da lain teu hayang atuh ieu pinung keuceul nih. Sok kemang ngarancanakeun maneh atuh urang-urang we hungkul. Heeh, bener maneh atuh ketua. Anger biasa lagi maneh nu ngajak-ngajak sih mah eta nagaan eueuh sia teh Heeh, keuceul ngan urang teh meuni mabok keuceul era. Maneh mabok seekor esi. Heeh, atuh dah jalanna kuat ka kieu keuceul Seekor esi mabok. heuh keuceul atuh dah meuni jalanna alus pisan. Mendingarakeun aing oge nu tara mobilan ieu aing ka mobil mah aing tara mabok molor we aing na aya. Ieu mata ka mah teh ngahakan anti modar saat sana teh. Aing balikna ngopi antimo pat kebet keuceul langsung di ieu keneh na mobil nepi ka balik ti heuh ti mimiti Naik. heueuh nepi ka balik nepi ka imah molor urang teu sadarkan diri. Kebet mah tuh Aisyah buat aing ngopi hiji oge ieu. Opat kebet cang modar. Heuh tapi ngeunaheun teu karasana naon keuceul. Heuh modar eta berarti lain eta pengsan maneh. Pengsan. Ngeunaheun nih geus gararing. Dari aku udah orang pengen buru-buru kecairkeun Udah ita duit hungkul Terus yang beli emas aing teh. Heeh atuh. Lagi dan lagi ieu sireum Cah Haji geus diunggah katen urang nih.
anggar karek ge urang teh lebaran silih menta hampura. Enang geus aya deui pi omongan teh. Pacik keneh urang teh menta hampura atuh. Maliweuh disireum anggar ari geus arungah teh. Jadi orang tuh penasaran, iya. Si Sarkom teh kunaon sahabat ini kamele. Nah, sih lalu kamele sia. Rek naon cenah nuturkeun salakei cenah ngomong teh. Mun arek mah kudu puguh nya kan kasih sartil. Cek. Kami tanginaf ya. Naon atuh maneh teh jajarawokan dirinya ka dia heula. Ngaku. Tau ngaku atuh da urang bayi ka maneh. Geus keren muka ieu we salah deukeut. Ieu kopi. Ayo naon atuh naon. Dengan orang teh iya penasaran, iya di mana kata si Sartil orang teh. Iya, jat nanyakeun si Sarkom teh kunaon bat ka Malenium naon. Ieu tempo tuh sireum kana urang tepkeun sok mun. Nah, siam nih aing teh keur ngobrolkeun era si Iya atuh Sarkom. tuh sireum cahaji sok. Udah sirup atuh. Nya tah sireum cahaji pikakeun jijik we ka dieu. Sok cahaji sirup cahaji naon. Ngukut cahaji sirup. Cahaji. Amin cahaji. Mun teu ari ngukut sirup. Jadi ulah we kantor urang kentok tuh teko bisa kuat. Atuh enggak atuh kabual satu Naon kumaha atuh? Iya deh, tadi nama nanyakeun ka si Sartil, eta si Sarkom teh kunaon bat pindah ka Milenium. Malaysia ka Milenium. Malaysia. Malaysia. Eta ke Malaysia eta apal tuh aing teh ieu mending sang pernah ngadeng eta Malaysia. Erek nuturkeun ka sakina. Nah, kunaon bat tuturkeun. Heuh cenah kan urang teh cenah memeh lebaran, memeh puasa kieu, cenah hirup teh susah. Enak geus lebaran susah keneh. Tibatan menang kabungan mengadang nyeri wae hate cenah teu boga duit meureun Ayeuna gawe di Cihaji manehna. Heuh dan teu beres-beres ceuk manehna oge. Heeh, bae teu beres oge kana digaji meureun. Heeh henteu di kantor-kantor utang. Cihaji teh atuh mending. Eta apa atuh Cahaji? Heeh, terus naon si Sarkom dari kanan tuh. Heuh aban baheula teh urut boga hutang. Oh, jeung kerjana ku gawe. Oh. Lain eta ka Malaysia dek neangan salakina bakal panggih. Heuh teuing atuh. Leuh lamun teu boga pamajikan deui sok. Heuh cek urang ge salaki kitu maneh mah ditutur-tutur. Heuh da meureunna salaki atuh jeung sia teh. Maneh oge sok ka salaki mah kumaha. Aing mah nu ka hiji oge ditinggalkeun ku urang naon dek naon eta memperjuangkeun salaki anu teu mere resiko ka pamajikan. Da urang teh mata ngawin. Keuh pisan geus buleud ku urang ge dicarek atuh. Aduh ki Sarkoma. Ini aing mah mun teu diresikoan ku salaki meungeus we aing rek naon. Emang keun da urang dikawin teh yang diresikoan atuh. Sok enak mainna ka Malaysia jauh-jauh dekat salaki mun teu kawin deui. Heuh deui. Sok urang masuk karyawan teh kawin deui salakina mainan di saha di dieu. Kumaha atuh? Eta apa urang mah mata ka geus ngobrol jeung maneh we. Teu curhat naon si eta. Geus curhat mah kitu hungkul. Nyarak nutur ke salaki ada kurang atuh mah. Alasan naon cenah. Heeh. Kayak ngaresikoan gitu. Cenah Matak sugan gitu oge matak teu ngaresikoan oge geus teu nyaah. Salakina teh. Sugan we urang mah can diri teh mangi kebahagiaan. Keunya ku urang teh didoakeun ada ka salakina atuh da urang mah bisa mere ka Sarkom teh itu Di Sarkom nadakan isuk cenah edek ka Malaysia cenah nyusul salakina. Sugan urang mah teh oh mun dititah ku salakina eta ka Malaysia meureun cicing di ditu. Encan nyaho teh di lebah mana Malaysia na teh di lebah kulona teh di lebah Parenya kalerna. si Sarkom cek urang mah meuni kerja daug ge di dieu. Cek urang mah kumaha mun kasasabnya. Iya da teu apa daerah Batur atuh. Heuh da atuh teu beunang dicarek da kolot atuh maneh teh. Cek urang ge kolot kene urang. Lain nyarek budak mah bisa dicarekan atuh nyarek kolot pada hese. Teu apal wae. Maneh teh ka mana ieu ngahajangan berita. Urang kapikiran kana teu penting nyaho ge si Sarkom saya diomongkeun wae jadi aing nanya kasih eta teh geuningan nya. Kepentingan mikir ka bapak teh ngomong kieu. Si Sarkom dari naon? Heuh, sugan tadi ngobrol ka kumaha cenah kitu. Urang teh jatuh nanyakeun na pikiran teh. Ka mana eta ngomong kumaha? Heeh, ki sarua. Berarti geus bener. Eueuh deui alasan deui nu saja di wa eta. Cuk nih sireum teh. Heuh bisa sireum. Nih, si Ita keur naonnya? Punya nih, tuh rame si Ita mah Mending Naon keneh da, si yes, Nur daripada ya. si Ita mah nya. Boga imah gedes ya. Wah, Iya, nelepon ka. kasaha
Abi abi boga Emang si HP. Ita bogaan HP? Bo Dah henteu. bogaeun we nelpon. Nomor Sino di mananya? Oh, nomor canggih Akan si Ita. menta. Kan jauhnya. Oh. Ya si Ita masih bahasa oge geus bahasa Melayu. Itu bisa ngeundeui bahasa Cenah imana teh Indonesia. gede pisan sia. Wah. Di Malaysia Oh, na. nu si Susanti meureun. Henteu cenah ada bapana tadi di tuna teh ieu Orang cenah. kaya. Gubernur cenah. Alah. Heeh, sia ada nelpon sa ka Abi. Wah. Maneh hayang ngadengekeun teh urang telepon. Sok. Awas ya mun ngabohong sia. Sok we nih da bener. Emang gubernur teh naon? Teuing nih eta anu tukang ngamenjarakeun. Nih eta mah polisi kenur. Oh, nih tukang menjarakeun ada polisi. Bari menjarakeun teh kanu budak bangun hungkulnya. Ini ai gubernur naon atuh. Gubernur mah anu asup mere bantuan. Wah, Bagus ya, abi oge nih hayang boga bantuan. Heeh, abi oge. Hayang kosi kitanya nih mana emang ketang daman mah orang miskin atuh. Heeh, mata kayak boga bantuan oge sugan kayanya. Matakan atuh kaya nu boga HP. HP naon? Campenan nemponyo HP. Atuh dari simpen nih di goa. Dicona iraha sok. Osok lamun penting marane mah teh apal nih. Ya wanya. Engke dek dibuktikeun. Sok, awas mun bobodo. Nih padahal nu oboh teh si Nur heuh ulah si Ita. Sia saing pisan. Oh, dah. Balik sia. Balik. Saing pisan. Hayu atuh ameng nih. Tadi oge keur uli. Nih dayu mah lain ngobrol hayu ameng ah. Yuk. Kela ini perek kela ini. Nih hayu atuh sa teh kerom nih lilaan nih anu bae. Ini asa jalan no ani di imah teh. Tuh nih, si Sarko mah tinggali nih, kala lotor nih. Hanya si Sarko bet ilit sagala, geus we cicing di dia atuh. Nih asa sarpi kieu kampung nanya kamarana jelema-jelema teh para rae kitu. Nih orang neangan eta jelema. Tah, aya sare jelema euy. Saha eta teh nya? Oh si Pucu. Cuk. Hei, Mana masih ka dieu atuh kece, ieu dipakidulan ka dieu ka palebakan. siapa dipake dolar mana? Heuh, atuh da jauh. Tonggo saeutik. Heuh atuh da maneh mah irahaeun ka dieu atuh kece. Nya udah ulang. Kabeneran Haji. Naon? Sireum. Ini mana mah bat mau ngukut entok doma ayam Urang ieu mah teu sireum. ngikut. Naon ari maneh urang mah teu ngukut sireum sia teh. Itu cai mah ngukut sireum maneh. Nah, ai jeung Imas atuh ari ieu teh saha? Wah, ieu kandangna kece ieu. Tuh, tina tatangkalan Cah Haji. Heuh nyakeun bae we kece atuh meni. Heuh atuh tutuhan teh heuh jeung sireumna nya paehan. Ulah pamali kece, ieu ge makhluk hidup. Atawa atuh urang teh ulah ieu teh makhluk hidup, ieu kudu dikukur. Lain atawa atuh ka sireumna ulah Cah hayang dipaehan. Nya mun ieu ge mun atuh tong sok kitu nya kece nya. Pamali. Heuh nya atuh da mending sok ke pisan nya sok. Maneh ceu lamun ieu we. Maneh ka dieu teh aya. Cepet heula atuh Cah Haji. Sok lamun sasaku wae da capek nya. Heeh atuh Cah Haji meni. Lain ceu maneh ka dieu arek naon? Ulin orang teh atuh iya penyakit sako. Teu ka kebon maneh? Teu ka kebon. Aing betara ka kebon punten Cah Haji. Oh, Nih suka teh kan osok langsung ka- aing betara ka kebon. Sok ka kebon kan maneh mah jeung salah. Jangan udah Kayak Cah Haji itu tutuhan. Atuh kece meni. Khusus itu meni Oh, da ke lebaran sia teh. Kenal kapur ajaiban atuh. Mana imah manehanana sateh kabur ajaiban teh jalan ieuna. Manehna kudu beak sabaraha tonton meureuna angke imah. Heuh Cah Haji mikirna kitu sarua. Entah eta kama eta hungkul kitu tah. Maksudnya pikiran orang geus sarua. Tah, nyaho maneh tah kieu tah. Tangkama. Atuh geus nyolok Asia. Ieu penyakit sako. Kucingnya. Nah, jadi we nya atuh eta. Mana karunya kasih sarko. Karunya kece nih, mah urang karotor pisan sia teh. Ieu si Sarko mah mending urang teh kumaha kitu itu teh. Aing mana juga teh karunya. Oh, jaga si eta teh besti urang hiji-hijina kece si Sarko. Oh, nah. Aniaya tersiksa ku Cah Haji eta teh urang teh kumaha. Eta teh gablek besti. Heeh. Oh, ieu Cuk, maneh
bestian jeung urang yuk. Su diam nih waktu aing mah. Waktu bari terang pengawasan urang mah tuh kok eta Haji. Betai mah haji luna atuh. Pokoknya isuk-isuk urang ada katan maneh wae nya. Amri, Tong mami. baturan yang Cah Haji, tong pesti yang Cah Haji. Ya kan bayar tuh keje. Maneh meuni kitu pisan Heeh, keje. nih Cah Haji. Tingali mu lebaran itu ieu maneh seorang dibagi ka dieu. Sia teh basa ieu dibagi urang teh mawa kantet ka maneh. Teu we tekan teh. Heeh we. Basko bungkus. Heeh, Mami diungkit-ungkit Cah Haji bang beres tapi teh. ini kitu. Dah tuh barang perena sekali diungkit-ungkitna 5 tahun. Heuh nya nyajanya aya atuh bestiannya urangnya. Nyai aing mah jeung saha oge hayu urang mah. Janji atuh jadi besti urang ceuk. Mah teu Cah Haji mah ribu pisan cai Mas meni. Mun deukeut loba atuh asik esi aya. Nyaon jeung si Kesi mah atuh. Nyajanya jadi bestinya. Besti jeung Abi yang Cah Haji. Engke Cah Haji teh mah unggal isuk-isuk teh ada katon euceuk ka ditu Naon? Heuh nyapan bestian atuh ngobrol. Nyaon set Cah Haji. Katawa maneh we katon urang atuh. Ah meta ari teh Ya, atuh keje ieu nih. Itu kata kudu cai Mas. Bae atuh kitu sia teh teras urang kalau terwaya atuh. Rek naon ai mami? Pangepelkeun Aro dia aing mah ingat tara. Ya acara Cah Haji mah kumaha? Ya, dan mungkin cadinya ada mah di bumi oge tara masak, tara nyeusehan, tara ngapel, tara ngumah wadah ku salaki we. Abi mah da cenah mah salah kali teu gawe. Urang mah kumaneh keje anu hayo keje daripada maneh eueuh kegiatan. Ali atuh dibajar kemarin ke sisar kom Dibayar asli sisar kom nepikeun ka punung ka Malaysia teu dibayar. Dibayar keje ari maneh ieu. Maneh sia ceu ieu tong sok kitu nih sulit ati pisan heueuh ka urang teh nya. Lebaran ieu awas engke lebaran engke mau dibere deui ku urang ka stetna. Naon dibere oge kalau ka kitu wae ka urang teh keje tingali. Nih Cah Haji mending ungkit-ungkit wae nu lebaran atuh. Nya heueuh keje atuh ieu maneh Kamu teu nyaho kudu nanti siatan. diungkit-ungkit deui mah meni moal ditampan. Merena mah sabaraha mending diungkit-ungkit mah meni. Ning mah bestinya moal ditampan cenanya meuni Terus atuh keuceul maneh teh sok ke besti jeung Cah Haji teh maneh ngepel di. Emang geus Sudi atuh teh Mas meni aing mah Kita bedak di buruhan maneh ini. bak di mau oge aing mah pulutus ieu beberes teh. Anu jaga aing mah bestian bisa. Jaman aing jadi besti aing mana mah nyiksa. Sudi ah. Geus atuh rasurang. Nah cai Mas atuh. Cahaya. Urang mah geus dijajah tak ku sireum Cah Haji ge. Aing teh geus capek ieu geus sampai bawa wadah kudu ngepel imah Cah Haji. Rek muruhan sabaraha ka urang sok. Tapi era kan kereta tetangga melewat. Enggak bagus dan Cah Haji. Tuh di alam mah Bang dipikiran masalah duit mah ka maneh mah bakal. Kang Haji waktu daripada nyowe Krismas sok kita ngepel Ini jadi dah dulu taranita suami. Ayo Cah Haji atuh naon gadagna ai Cah Haji teh naha meni gawe Geus ari ngitungan duit teh kusaha atuh mun urang ngepel itu ieu. Ya sakumaha duitna. Tah mun aing mah mun dititah hitungan duit daek. Wah, bisi eta bisi teh aya sagepok, eta sagepok. Nah ai siga daek maling nage maling na baheula aing Nya teh. tuh besti atuh teh. Ganeng besti atuh ah gareuleus teh kali lah teh aing mah baheula bisa pernah ngaleas teh. Aing mah nih asal lieur anu hiji yang jadi besti nu hiji mung. Udah mung atuh Cah Haji eta cai mah tuh aing mah berbesti jeung kieu patut. Heuh da meni. Hama Cah Iman. jual dari itu anu lieur. Ngilu nih satu kerja nih. Jumur ka ditu. Besti amri. Ini saja. Nek naon aja cicing urang hungkul sorangan balikna. Cai mah meni. Lain mana balik bubut menyelamatkan diri. Itu atuh besti ieu pangepel Eta kusi aing eta cacuk aing dikenyang sia keur gede. Oh cai mah aing teh Nya da ngkah. aing jadi diusir atuh. Ya mun Ih nih pasti kompak. Ka mana Cah Haji nih? Ngkah ka ditu anu yang mari. Ngepel sorangan. Awas ya gunanya dari ka urang. Aduh teh ditanya ku mami. Mas, geus balik dah Cah Haji nage. Mas. Mas. Geus balik Cah Haji nage dah. Goblok cuy, Mas ka mana cenah ku aing kecam ka imah aing moal diampihan. Aing diusir padu teuing sia. Cah Haji haram jadah da. Salah.